lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mungsa ukur ingkar tur lali mungka Gusti abdi sumuju mungka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jani nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari Palangsia bener teh ngancek sorangan. sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun 7
nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Iya kieu euy. Bayon, Mang Ijo, Mang Yanto, Mang Yayat, Mang Omen. Dewek teh lahir teh di Bandung asli euy. Kami abi oge. Tahun genep puluhan eta Bandung baheula deuh lamun jam 2 sore teh geus aya kabut. Tiis nyecep nya. Ayeuna mah jam 2 sore teh geus aya sengseong. Eta bedana Bandung baheula jeung ayeuna. Aya Abah lahir di mana Abah? Di Bandung. Gitu. Apal pisan Abah mah sajarah Abah. Cik ayeuna cek. Ieu cek sobat-sobat dulur-dulur kabeh kumaha kaayaan Bandung ayeuna teh. Tah ieu mah cek dulu Sumbang nu lain ayeuna ulah dibahas. Pan ayeuna mah loba caleg teh jelema belet. Bakat ku kabelet dijadikeun we caleg. Boro-boro jadi legislatif nu puguh mah ngadon jadi calon kalegleg deui wae. Ditaripu merenya. Gitu tah. Ya, kieu ya, cekuringnya ieu nya, cekuring ieu nya. Lamun pamarentah kota ngajalankeun pangwangunan ulah ngaruksak lingkungan. Sabab pamarentah kota teh naon wae bentukna kudu karasa manfaatna kudu jadi warga kota. Eta kudu jadi warga kota. Tuh tinggal-tingali geura model anu ditongoh teh naon? Entah babakan Siliwangi mun urang mah antepkeun Sina Lestari tong diganggu-ganggunya. Babakan Siliwangi antepkeun Sina Lestari ulah nyieun gara-gara cegir we eta gedung Sabuga sasana budaya Ganesha. Jadi we nu lain rek nurutan milu ngawangun di dinya beak keur maeukeur Bandung teh perlu hutan kota anu rea supaya sejuk sesa seutik-seutik na ge geus diacak-acak deui wae untung teu jadi bah teu jadi padahal cenah mah cenah untung teu jadi mudah-mudahan we teu jadinya contoh deui naon tah tah angguran Tegalega
angguran mah jieun taman kota piara ku sarerea heuh pikeun kabanggaan warga. Cocok eta tah. Jadi aya oksigen Bandung teh. Aya naon aya naon? Aya oksigen. Ari nu ngota euy. Dipelakan teteh. Pelakan buka kaki lima. Dipelakan kunaon? Kaki lima. Eta Tegalega teh aya melakna mah melak tangkal tapi nu keluar baju. Aneh matak ge euy. Matak sigana ieu urang kieu geura ieu urang naon ngahaturkeun urang teh nya kitu nya. Kahatur pawali kota teu. Pak Wali Kota. Ka Bapak Wali Kota gitu. Ohon ka pamimpin abdi sarerea Bapak Wali Kota. Wali Kota. Mugi Bapak ulah gampil ungeuk mangga. Ulah gampil ungeuk mangga. Kana naon kausulan pengusaha anu ngadon ngaruksa kota. Kitu tah. Makan gitunya. Nya. Sok Bandungan gerak Mang Yanto ayeuna nya Bandungan gerak ieu. Jalan macet di mana digencet ku mall jeung plaza. Nawa itu pengusaha mah di mana-mana Bapak Wali Kota ngan ukur laba jeung laba. Hari harayang menang proyek teh gancang nyara rumbang Persib Gararede. Nya loba nu kitu. Nu tadina teu wawuh ge jeung Bapak Wali Kota. Ayeuna mah ngawawuh-wawuh maneh darareukeut. Cek Bapak Wali Kota teh mah teuing atunya Kang Dul ayeuna teh meuneu banyak wajah baru. Alah eta nu kasaha teh nya. Disebut SKSD itu ya. Moh jeung kieu deui. Wali Kota ulah ukur jadi tukang tunjak-tunjuk. Nya, sabab pedagang kaki lima jeung tukang beca mah lamun diseureud ngadon ngamuk. Lain nurut ngadon ngamuk. Lain nurut ngadon ngamuk. Nah, gitu Pak Wali. Galak ditantara. Oh, eta mah. Sabab kieu ye nyaho teu sababna. Ya. Sababna naon naon. Sabab warga kota lain gajah sirkus anu dititah diuk gek. Ditah joget ge. Ayo gitu pan. Sabab warga kota lain tentara Mang Yayat, Mang Yanto, Mang Omen, Mang Ijul, Mang Gandi. Lain tentara anu dititah baris baris lain. Wali kota jeung wargana kudu bisa jadi sobat mineng panggih, mineng ngobrol, kudu kumaha hadena. Dekat dengan layar. Nya, piraku ari nyobat mah teu bisa silih bantuan heuh. Sangkan kota jadi bersih, sangkan kota jadi endah. Gitu. Bargaining. Bargaining. Gitu. Kumaha naon bargaining? Kumaha we carana mah cenah eueuh dana. Disebut eueuh dana piraku. Cek urang mah mending keneh pake ngomean jalan nu bener, duit teh nya pake ngurus urut anu bener daripada teu pararuguh duit jurig ting kuriling jadi dana kapling. Asa teu percaya pake uang. Kayaknya eta teh nyebutna kapling atawa kafling. Cek urang mah kapling sabab eta dana kapling teh ternyata singkatan tinu duit ditangkap kuno teu areli. Ya mudah-mudahan we kapayun matunya sagala rupidana nu aya di pamarentah kota teh dimanfaatkeun keur pangwangunan kota. Di samping eta urang teh kudu nemongkeun budaya urang oge di dieu nya kitu jambahnya. Jadi di batas kota teh tah pelang nu gede teh lain welcome in Bandung. Hadena mah make Wilujeng Sumping di Bandung. Dina dalam kurung selamat datang jeung welcome kitunya gitu. Tah eta panginten usulan utami mah supados urang teh di daerah teh boga ciri kitu tanya kitunya. Hapunten pisan samudaya kalepatan bilih seueur kalimat-kalimat anu naon istilahna mah? Ya, kalimat kelasnya nyugak. Palalaur aya bahasa Sunda masuk kitu nya bilih aya kalimat-kalimat anu ponok nyogok panjang nyugak kitu nya kitu ngaraheutan. Ponok jadi orok, panjang jadi budak. Atos kawitan jorang, atos awit, alim tos kawitan